Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui dina acara carita tatar Sunda. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Ka para wargi mitra kaum dangu anu mikalandep kana dongeng Sunda kaleresan ieu teh channel anu engal deui nya mangga teh wargi sakitu diantos pisan subscribe-na dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna dongeng sareupna di Pajajaran teh lebet kana seri anu ka-58 nya. Sakumaha anu kauninga dina seri anu sateu acana hanca urang teh kepegat ku waktu dina mangsa medar harita kaayaan di Puri teh nya di daerah Pakuan anu harita kajadian teh Suji Angkara palastra teh ku para prajurit saatos kajadian sareng Den Nyimas banyak inten teh. Kumaha lajengnna ieu carita urang sami-sami teraskeun dina seri anu salajengna ieu teh edisi sedih kingkina Raden Banyak Inten tos kajadian kamari nya. Mangga pilujeng ngedangukeun sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-58. Ginggi ngarasa dosa geus megatkeun rasa kacinta Nyimas Dewi Banyak Inten. Cek manehna ieu teh cinta munggaran ti hiji remaja putri anu tacan mikawanoh nu kumaha ari cinta sajati teh. Kilang kitu Ginggi embung ngaganggu kamurnian cinta ieu wanoja. Manehna embung mireungeuh Banyak Inten ku ciwa kana rasa cinta anu geus dibikeun ka Suji Angkara. Poe isukna di karaton Sri Bima Puntanarayana Madura Suradipati sebagian para pangagung nagara gehger ari nu jadi marga lantaran Kiyogas Citra geus ngalaporkeun kajadian peuting tadi. Memang bener pangagung anu gehger teh ukur sabagean. Ari sabagean gede deui mah malah teu arapaleun. Tah nya palebah dieu hebatna urang Pajajaran nyedem hiji Rusiah teh. Angot Rusiah anu ngabaud kana hal-hal anu sifatna piwirangeun. Beja anu ditepikeun ku raja nyaeta soal kajahatan birahi anu dipilampah ku Suji Angkara ka diri Nyimas Dewi Banyak Inten. Raja ambekna kagila-gila kumaha teh rek kitu sabab Nyimas Dewi Banyak Inten teh sasat keur diincer pan ku iyana pikeun ngajadikeun permusuri. Suji Angkara dianggap cucungah ka raja, hukumanana bakal berat ka cida. Tapi apanan Suji Angkarana oge da geus perlaya pada ngepuk ku puluh-puluh prajurit. Geus bisa dihukum deui. Tapi teu kitu layon Suji Angkara tetep dihukum. Cara ngahukumna nyaeta ku jalan teu ngayakeun upacara mika hormat ka jasad jalma anu geus perlaya. Lamun aya abdi karajaan anu perlaya alatan ngajalankeun tugas suji kanagaraan, dina nyampurnakeun jasadna teh ku hiji upacara anu pinuh ku rasa hormat, kelebet atawa bandera lambang Pajajaran anu katelahna pramugiaha bakal dipasang setengah tihang di sakuliah puseur dayeuh karajaan. Bisa salila 3 poe eta teh, bisa salila saminggu, gumantung tingkat pangkat jeung jasana, jeung pedah naon eta tokoh kanagaraan perlayana.
Jasadna bisa dikurebkeun nyaeta dikubur dina taneuh atawa ditiremkeun ka dasar walungan kumaha kahayang ahli warisna. Eta nu jadi tradisi Sunda wiwitan salaku agama na nagara dina zaman Pajajaran. Eueuh kajadian jasad urang Pajajaran diduruk terus lebuna ditebar ka opat madhab. Sebab urang Pajajaran mah lain Hindu. Kitu sababna anu nyusun ieu carita dongeng nolak kana penjelasan sawatara ahli sajarah yen Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi jasadna dikremasi terus ditebar ka opat madhab. Sri Baduga Maharaja palias pisan teu muhit Hindu. Tetela henteu kitu anu dipilampah pikeun jasad Suji Angkara mah. Tong boroning aya upacara nagara dina nyampurnakeun jasad. Malah taya beja taya carita kumaha jasad Suji Angkara dikurebkeun atawa ditiremkeun. Kapan tong boroning kitu dalah soal palastrana Suji Angkara oge ukur saeutik anu apa. Kumaha cara mulasara jasad Suji Angkara jeung di mana disampurnakeunana? Eueuh nu apal, kalolobaan urang Pakuan malah henteu apal Suji Angkara palastra jeung henteuna. Eueuh ti Pakuan oge dianggapna keur indit nyubadanan tugas nagara kaluareun dayeuh Pakuan. Tapi kumaha hubungan antara Ki Bagus Seta jeung raja sabada ayana ieu kajadian? Tah ieu deui anu ginggi teu ngarti teh Ki Bagus Seta henteu neuteuli ka raja dumeh Suji Angkara palastra. Malah beja selentingan anu tepi ka ginggi pajah teh Ki Bagus Seta mangarasa bungah ku ayana kajadian ieu teh. Bungahna teh sabab ku ieu kajadian nyaeta patepungna antara Suji Angkara jeung Nyimas Dewi Banyak Inten sacara teu langsung geus megatkeun harapan raja dina tarekah hayang ngangkat Nyimas Banyak Inten salaku permaisuri. Bakal ngarupakeun hiji aib saupama raja keukeuh hayang ngangkat permaisuri padahal eta awewe geus dianggap cambal leungit kasucianana. Selentingan anu tepi ka ginggi pajah Ki Bagus Seta keur nyieun tarekah pikeun ngasongkeun deui Nyimas Layang Kingkin sangkan diangkat jadi permaisuri. Sakurang-kurangna ieu selentingan teh katampa ku anu caricing di Puri Yogas Citra. Pikeun diri kaula mah teu ngarupakeun hiji perkara saupama raja ngangkat Nyimas Layang Kingkin jadi permaisuri. Sabab ari tujuan kaula mah lain eudeuk neangan pangaruh, tapi sakadar babakti ka nagara, ceuk Yogas Citra. Sok sanaos pangbakti Gusti salira ka Kangjeng Prabu teh tetep henteu sampurna Gusti, ceuk Raden Purbajaya ngiritik kadununganana. Kumaha henteu sampurnana teh? Si Yogas Citra ngareret ka Raden Purbajaya. Ginggi aya di dinya sabab ku kajadian peuting harita ginggi ditawaran pindah babakti ti Ki Bagus Seta ka Ki Yogas Citra. Alasan Ki Yogas Citra pikeun ngarebut ginggi. Kusabab Ki Yogas Citra nganggap yen ginggi teu hade jalma anu bener. Yen teu hade cenah jalma anu bener jiga ginggi kudu cicing di lingkungan anu kurang hade. Ongkoh ceuk Ki Yogas Citra ku kajadian palastrana Suji Angkara pangajen Ki Bagus Seta bakal goreng ka ginggi.
ngan sakurang-kurangna eta mah kakara pamanggih Kiyogas Citra sabab cek jalan pikiran Ginggi mah bisa teu kitu. Boa Ki Bagus eta mah bungaheun aing cicing di Puri Yogas Citra teh. Sebab manehna boga harapan aing jadi juru telik keur kapentinganana, cek pikir Ginggi. Bisa jadi cenah Ki Banaspati oge bakal satuju Ginggi cicing di Puri Yogas Citra teh. Boh Ki Bagus eta, boh Ki Banaspati jiga-jiga masih boga anggapan yen Ginggi aya di pihakna. Komo sanggeus ngadenge beja yen Suji Angkara palastrana teh sanggeus galungan jeung Ginggi. Kapan Ki Banaspati mah parentahna teu robah yen Ginggi kudu bisa maehan Suji Angkara. Tapi nahanya Ginggi daek cicing di Puri Yogas Citra teh alatan taat kana parentah Ki Banaspati jeung Ki Bagus eta. Ah teu kitu deui, manehna geus dianggalna niat ngejat di lingkungan Puri Bagus eta anu geus teu sehat. Ginggi oge geus cukup pikeun nalungtik maksud-maksud Ki Banaspati, Ki Bagus eta jeung Ki Soka dina urusan kanagaraan. Ayeuna manehna hayang apal kumaha kahirupan Ki Yogas Citra anu aya patalina jeung nagara. Basa Raden Purbajaya keur ngasongkeun kritik ka Ki Yogas Citra mah Ginggi sifatna ukur ngabandungan. Ceuk Raden Purbajaya raja rasa pangbakti Ki Yogas Citra ka nagara acan sampurna. Saupama Ki Bagus eta teu dihalang-halang dina tarekah ngasongkeun Nyimas Layang Kingkin sangkan jadi permaisuri raja. Tapi kaula teu boga urusan kudu ngahalangan Ki Bagus eta, ceuk Ki Yogas Citra. Aya patalina sareng rasa pangbakti salira Gusti, ceuk Raden Purbajaya. Bari sinembah hormat sabab meureun rumasa geus campelak kumaha ngiritik kadunungan. Kumaha contona eta? Daradad Raden Purbajaya nerangkeun yen cenarek di aku atawa henteu. Sabenerna hubungan antara Raden Banyak Angga jeung Nyimas Layang Kingkin acan disebut resmi pipisahan. Piraku ari basa keur papacangan aya acarana ari pipisahan cukup silih suratan. Hubungan antara Raden Banyak Angga jeung Nyimas Layang Kingkin ceuk kamandang umum masih tetep nganteng. Saupami Nyimas Layang Kingkin ujug-ujug ditikah ku raja, ieu hartosna raja parantos ngarempak palanggeran istri larangan. Ceuk Raden Purbajaya. Ginggi kungsi ngadenge yen raja dipahing ngawin istri larangan. Ari anu disebut istri larangan teh nyaeta awewe anu geus katalian ku janji bakal ditikah ku batur. Lamun ieu kajadian, raja bakal dianggap ngarempak aturan. Hukumanana kacida beratna nyaeta bisa diturunkeun tina tahta. Demi ngadenge Raden Purbajaya cacarita kitu Ki Yogas Citra ngahuleng. Ngahuleng malah ngahulengna ge lila. Bingung sigana mah tah. Tapikeun kasinewa ka lekasan oge Ki Yogas Citra mah henteu cacarita nanaon. Ginggi henteu bisa ngira-ngira naon pangna Ki Yogas Citra balem. Nah aku inyana oge kapikir yen omongan Raden Purbajaya aya benerna. Tapi lamun nganyakeun kana pamanggih Raden Purbajaya, nah atuh Ki Yogas Citra henteu ngomentara nanaon deui. Bingung siga namanya Pak Unu. Ngan basa budalan tina eta riungan Raden Purbajaya cumarita. Sanyana mah kaula satuju lamun Uwa Yogas Citra heueuh ngan tep raja sangkan tulus ngawin Nyimas Layang Kingkin.
Cek Raden Purbajaya ka Ginggi anu diajak carita mah can mere komentar naon ngan bae samemeh Ginggi mere Raden Purbajaya ngan bae samemeh Ginggi mere Raden Purbajaya lir kalapa bijil ti cungap. Tah naon eta artosna cik para wargi kalapa bijil ti cungap teh. Urang Sunda mah kedah apal ari basa kalapa bijil ti cungap teh ngabuka kagorengan sorangan gitu nya rusiah sorangan. Pangna kaula ngarepkeun kitu sangkan raja boga kasalahan nyaeta ngawin istri larangan tur akhirna dioncelah tina kadudukan salaku raja. Cek Raden Purbajaya. Ginggi ngareret ka Raden Purbajaya anu lempang gigireunana. Ayeuna mah Ginggi dititah sangkan hirup kudu satata jeung papadasina tria Pajajaran. Ulah poponyongkodan cenah ngahormat ka batur kaleulewihi. Lamun lempang ulah milih hayang di tukang nya sakurang-kurang na kitu ka hayang Raden Purbajaya. Ginggi kolu neuteup ka Raden Purbajaya teh sabab hayang ngodok si hate Raden Purbajaya. Nah manehna cumarita kitu teh alatan naon cenah. Nah manehna oge sarua hayang raja turun tahta jiga kahayang Ki Banaspati jeung Ki Baguseta kitu. Cek pikir Ginggi cenah lamun nya kitu hartina beuki loba anu mikahayang raja turun tina kakawasaanana. Salian ti Raden Purbajaya saha deui ti pihak Yogas Citra anu mikahayang raja turun tahta teh. Di lingkungan Karaton Pakuan teh aya sababaraha kelompok, aya kelompok Ki Baguseta, aya kelompok Ki Yogas Citra, aya deui kelompok anu jiga teu ulah ilu kana kelompok mana bae. Tapi anu Ginggi teu yakin maranehna teu baroga kepentingan dina neangan kakawasaan. Kelompok militer ti 1000 barisan balamati raja contona. Nah yakin maranehna ukur babakti ka raja bari teu hayang nyaho kumaha kawijakan raja dina cara mingpin nagara. Ginggi henteu apal kadinya. Ngan bae tina omongan Raden Purbajaya saterusna Ginggi bisa netelakeun. Sabenerna ari Raden Purbajaya maboga kahayang sangkan raja turun teh lain urusan politik, tapi deket-deket kana urusan pribadi. Gitu. Kaula mamang nyerikeun hate ka Raden Banyak Angga cenah. Kituna teh nerangkeun kumaha nyeri peurihna hate Banyak Angga dihianatan ku Nyi Mas Layang Kingkin. Raden Banyak Angga teh keur nyoso bogoh ka Nyi Mas Layang Kingkin. Ari ieu ujug-ujug dipegatkeun secara sapihak ku alasan Nyi Mas Layang Kingkin dipikahayang ku raja. Pikeun dijieun permaisuri. Padahal cek Raden Banyak Angga, raja mah tetep nyoso bogohna ka Nyi Mas Dewi Banyak Inten. Ki Baguseta mah ukur akuanan, tujuanana ukur hiji, nyaeta lamun anakna jadi permaisuri raja, manehna bakal milu boga kakawasaan. Cek Raden Purbajaya. Ginggi ukur unggut-unggutan, kabiasaanana pura-pura bodoh sagala teu nyaho. Sacara teu sadar geus ngabaju kana paripolahna. Padahal apanan urusan nu kieu mamanehna oge geus paham. Jauh tibeh ditu keneh. Ngan bisa jadi sangkan anu ngajak cacarita teu dianggap ngabejaan bulu tuur.
Ginggi ukur unggut-unggutan minangka tanda kakara nyaho jeung asa bunga geus dibere nyaho. Iwal ti alasan kadua anu naon pangna Raden Purbajaya satuju ngantep raja sinangawin Nyimas Layang Kingkin teh. Kaula mah nyeri hate kunaon raja sarakah ka awewe cenah. Raden Purbajaya nerangkeun yen kacirina raja sarakah ka awewe teh sabab geus aya sababaraha hiji awewe anu dikawin ku raja. Ngan saurang ge eueuh nu diangkat jadi permaisuri malah teu selir-celir acan da kalolobaanana mah ukur satingkat gundik. Gundik teh awewe nu ditikah secara sah ceuk aturan hukum ngan hakna aya di sahandapeun selir. Selir mah cicingna di karaton jeung ilu biung dina urusan karaton. Ari gundik mah cicingna di luar jeung teu dibawa dina urusan rumah tangga karaton. Perwargi mitra kaum dangu sadayana urang rehat heula sakedapnya. Aturan ka sadayana anu masih maranco ya dina channel dongeng mangga turun ujung wayah kieu ka sadayana. Mudah-mudahan dina dangat ayeuna sadayana nuju ya dina kesehatan sehat walafiat nuju aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ye dongeng sareupna di pajajaran teh katampi kalayan ku kabingahan ku palawargi mitra kaum dangu sadayana. Gejanten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Aturan wilujeng wayah kieu ka Pak Ruslan. Kumaha daramang Pak Ruslan? Mudah-mudahan sarehatnya. Ge ka Ibu Dokter Yulinda Belia, ka Teh Rita Ersih di Cimahi sareng urang Cimahi sadayana, ka Sancai Damai di Garut. Kang Jaki Mubarok di Jakarta oge ka channel Undaka Panyawangan haturan hatur nuhun doana amin ya Allah ya rabbal alamin. Ka Nene Yani oge ka Kang Elan ya di Cianjur. Sohib kapungkur kumaha daramang di Sukanagara sadayana haturan jeung ngadangukeun. Kang Teh Iom Puspa oge Kang Egi Lugina Bakti haturan oge Ibu Lela Sukaisi. Ka urang Bandung ka Payayan Sopyan kumaha daramang haturan jeung ngadangukeun. Ka urang Jambi ka Bapak Taryo gitu juragan tahu teh nu jeung ngadamelan tahu jeung ngadangukeun. Ka Pandang Awaludin oge haturan. Lajeng Kakang Setia Budi Pak Aep Karsim di Cimenyan, ka Teh Mutia Wangsi di Sukabumi. Lajeng ka Bapak Uwon di Sukamanah Barat. Teh Linda Imut, Esther Adelaide, Kang Randy di Ciamis, Teh Enji di Pandeglang, Pak Ali Alun, Pak Ikno, anu tara tinggaleuan hatur jeung ngadangukeun. Oge Teh Entin di Buah Batu, Teh Ine Ade, Pak Guru Yana Mariana, Teh Tami Maliha, Pak Nanang Wijaya di Tasik, Pak Agus Somantri, Pak Prabu Arjuna di Banjar, Pak Mamat Rahmat, Pak Heri Buhori, lajeng Pak Ustad Nurdin, Pak Kang Kanu di Pasisian Meikarta haturan jeung ngadangukeun bae. Atuh supados teu nyang kolong ting kana waktos mah urang sami-sami teraskeun we dikumkeun we ka sadayana nya anu masih kene mikalandep kana dongeng Sunda. Dina dangat ayeuna sakaya deui mudah-mudahan ieu dongeng katampi kalayan kabinghan. Mangga urang sami-sami teraskeun deui ieu dongeng. Ceuk Raden Purbajaya raja teh cenah jiga anu mangpang meungpeung hayang ngasaan awewe anu loba. Tapi teu mere kapercayaan si awewe diangkat kahormatanana salaku permaisuri. Kajaba ka Nyimas Dewi Banyak Inten meureunnya ceuk Ginggi. Ngadenge komentar Ginggi sarupa kitu kabireungeuh Raden Purbajaya harita teh rumenghap eungap. Tetep kaula mah nyeri hate cenah. Nah bisa kitu
Sabab kaula mika cinta kasih Nyimas ngan jadi kehalangan ku raja anu niatna hayang ngangkat si Nyimas jadi permaisuri. Tembal Raden Purbajaya. Ngadengi ieu pangakuan teu karasa lengkah Ginggi ngarandeg mungguh matak heran ke Raden Purbajaya. Naha make eureun heula ceuk Raden Purbajaya. Nya teu kunanaon tapi nyareuwas we salira geuning miharep ka Nyimas. Tembal Ginggi bari nuluykeun lengkah deui ngan bae sabuat kitu leumpangna asa ngalayang. Tak kunaon eta Ginggi teh jeung asa ngalayang deui. Emot ka Nyi Santimi gitu. Eta teh ku sabab hatena ngahlas. Aduh, geuning loba pisan saingan aing teh ceuk hatena. Nya kumaha teu rek kitu dianggap saingan da apana hate leutik Ginggi oge sarua eta aduh. Nyimas Dewi Banyak Inten tos aya kajadian kitu ge. Pak Ceng Cikancung kumaha masih keneh mika tineung ya. Nyimas Dewi Banyak Inten. Hate leutik Ginggi oge sarua mika tineung ka Nyimas Dewi Banyak Inten ngan meureun bedana. Ari batur maka manehna henteu asa-asa bebeja, ari manehna mah ukur nyidem kana kahayang. Kumaha teu rek kitu sabab dirina lain babad, lain tanding, lain kudu ngarendeng jeung Nyimas Dewi Banyak Inten teh. Ti heula Suji Angkara anu ngangluh dumeh mika cinta ka Nyimas Dewi Banyak Inten. Ayeuna Raden Purbajaya nya kuduna mah ulah ngarasa aneh sabab apanan ceuk umum oge Nyimas Dewi Banyak Inten teh panggeulisna jeung loba sinatria anu nyosobogoh ka ieu putri ceuk pikir Ginggi. Ngan meureun anu ngabedakeunana batur maludeung balaka Ginggi mah ukur nyidem kana kahayang dina hatena. Ku ayana kajadian aib anu dipilampah ku Suji Angkara bisa jadi raja ngalaman ambek heula ngan cenah Basaki Baguseta dipanggil teh manehna boga alasan yen paripolah nu jadi anak tere namah lain ngabaud kana urusan nagara sabab cenah ieu mah meleg-meleg urusan pribadi. Ieu bogoh itu narima pajah eueuh kajahatan birahi dina palebah dieu mah da eueuh anu mika maksa mirusa. Lamun mah dianggap salah nya meureun ku sabab ngarempak aturan agama. Dasa saha oge ari ngalambang sari mah bakal dihalangan ku sasaha oge. Anak tere jisim kaula anu jelas-jelas geus ngarempak aturan agama, geus nampak hukumanana anu saimbang. Janten ceuk kamandang jisim kaula mah geus taya masalah nanaon deui. Ceuk Ki Baguseta teu hayang ngabela ka Suji Angkara. Malah ceuk beja akhirna Ki Baguseta pikeun kadua kalina ngasongkeun anak pituina anu ngaranna Nyimas Layang Kingkin pikeun jadi permaisuri. Nyimas Dewi Banyak Inten mah geus turun darajat. Geus teu suci, geus teu pantes jadi permaisuri. Malah nurutkeun aturan eta wanoja anu geus dikirimkeun ka Mandala sangkan jadi wiku sina nyuprih agama leuwih jejem deui. Bari sakalian nebus dosa menta hampura kahiyang. Ceuk Ki Baguseta. Sakurang-kurangna kitu ceuk anu eikeun ieu punten ceuk anu nepikeun ieu beja Ki Bagus Ki Yogas Citra. Bisa jadi raja nampak kana alasan anu diasongkeun ku Ki Baguseta
Bisa jadi deui raja oge keur nyieun tinimbangan kana saran anu diasongkeun ku Ki Bagus eta teh. Ngan anu jelas urusan Suji Angkara geus dianggap beres harita. Ayeuna anu kabireungeuh ku Ginggi, raja teh keur nyieun kawijakan anyar. Nyaeta cenah rek ngaleungitkeun lembaga puhawang atawa Kementerian Kalautan mun ceuk basa Kiwari mah. Alasan nu dikahareupkeun sabab cenah pajajaran Kiwari geus teu mampu kumawasa di lautan. Wilayah Pakaleran geus beunang ku Cirebon, wilayah Pakulonan geus dijabel ku Banten. Jadi cenah keur naon mertahankeun lembaga puhawang. Ari ieu lembaga teh keur dicangking pan ku Ki Yogas Citra, meureun kudu nama Ki Yogas Citra tu genah teh. Sabab lembaga dipingpina bakal dileungitkeun. Ngan anu katembong neuteuli mah Raden Purbajaya. Atuh kumaha teu rek kitu sabab jauh-jauh datang ti wilayah Tanjung Pura tur hayang nandonkeun keahlian dina urusan laut jeung walungan, ayeuna ujug-ujug kudu eureun gawe. Salila digawe marengan Ki Yogas Citra sabenerna Raden Purbajaya keur ti hot-hat nanjeurkeun deui kahirupan pamayang di sawatara walungan. Walungan di Cihaliwung girang, walungan Cimandiri sabagian jeung walungan Citarum girang. Raden Purbajaya satekah polah mere sumanget yen urang Sunda teh baheulana manusa laut cenah kitu. Dina zaman kerajaan Sunda apanan Eyang Sanjaya teh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana rantos saeb cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-58 nya ya dinten ayeuna. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur dina danget ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.